Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu dejeng Mang Otong di acara nu dipikadeudeuh ku urang sararea dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya selalu aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dikasihan yuswa nu panjang, dikucuran rizki nu ageng tur halal, oge tangtuna dipasihan pakasaban anu nyaman lan tentrem, oge ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, oge satia ngarojong, satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras jempolna diacungkeun, curat-curat di kolom komentar, dibagikeun, di-sharekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun tina pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Nah akang teh tenyaah kanak urang teh manika leked pisan diajak mawa Dewi ke rumah sakit ge. Hayu atuh urang bawa ke rumah sakit Kang. Da geuningan ubar ti mantri ajat mah eueuh pangaruh naon-naon, sigana anak urang kalahkah tambah nemen geuringna. Ceuk bianah ka Mang Kosim. Sabarna, urang tempo heula bisi mah ubar ti mantri ajat can reaksi, dan naon ge butuh waktu. Teu bisa telap kitu bae kawas ngadahar cengek. Walon Mang Kosim. Itu gerak tingali atuh ieu anak urang kalah ka ngagibrig kawas anu nirisan. Tuh beungeutna oge tambah pias. Geura indit ka itu nyiar mobil nyewa angkot we megat di jalan Kang. Cuk bianah bari menerkeun simbut anu nutupan awakna Dewi. Nya tuh ke tungguan sakedeung. Akang rek nginjem mobilna si Kusna weh. Biasana poe Jumaah mamanehna libur teu nambangan. Heueuh jig atuh. Gancang ka itu Kang. Mang Kosim ngoloyong indit najan hoream ge. Sabab geus apal naon anu bakal karandapan ku anakna. Mang Kosim tetep indit sangkan bianah teu curiga. Mang Kosim datang jeung Kusna bari mawa mobil angkutan pedesaan anu biasa dipake nambangan ku Kusna. Dewi antukna mah dibawa ke rumah sakit dayeuh Bandung ngagunakeun mobilna Kusna. Meunang 3 poena Dewi dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, tapi kaayanana taya parubahan. Dewi tetep can sadar bae. Awakna oge remen kataraja ngagibrig kawas anu kabulusan. Atuh akhirna mah Dewi teh dibawa mulang deui ka imah. Di imah tarekah terus dipetakeun boh uubar ka mantri atawa dokter-dokter anu muka praktek
oge ka ahli-ahli urut. Bisi bae aya saraf atawa urat dina awakna Dewi anu katarik atawa kajepet. Sabab bianah nyangkana lamun Dewi teh geringna memang bener gara-gara labuh di pawon. Tapi tepi rek samingguna Dewi can keneh sadar awakna beuki kuru sabab tara kaeusian. Dewi ukur bisa neureuy cai tajin anu disendokkeun lalaunan ku indungna. Bianah oge geus nyuratan ka Arman sangkan geura mulang sabab adina gering parna. Harita teh Perbo bianah jeung Mang Kosim keur dariuk di tengah imah. Saduana ukur ting haruleng sigana bae pipikiranana keur balueung. Kang, coba ikhtiar ka itu pikeun ngubaran anak urang. Kadenge bianah nyarita ka Mang Kosim sanggeusna salila-lila ukur caricing. Ikhtiar ka mana atuna? Taak akang mah. Ka mantri sering, ka bidan ongkoh, ka dokter geus remen, ka rumah sakit geus ngalaman. Malah sakabeh tukang urut ka sohor mah geus pernah didatangan atawa dipanggil ka dieu pikeun ngubaran anak urang, tapi geuningan taya hasilna. His, pamali, ulah make jeung taak sagala Kang. Tepi ka iraha bae oge urang kudu tetep ikhtiar pikeun ngubaran anak urang. Nya akang ge ngarti. Ngan bae akang teh kudu ikhtiar ka mana deui sarta menta bantuan ka saha. Coba tepungan Bah Kohod Kang. Urang pada larang. Cenah mah manehna teh jalma pinter tukang ngubaran. Bah Kohod anu kaceluk dukun lepus teh Lin. Enya Kang Bah Kohod eta. Keur naon urang menta bantuan dukun. Dukun mah lobana tukang tipu. Sok loba pamenta sarta syarat nu aneh-aneh jeung mahal. Kekalah ka dukun lintuh panyakit matuh. Taya salahna pikeun dicoba mah Kang. Keur naon urang kaceluk jalma beunghar ari pikeun mayaran dukun bae akang sieun rugi. Rek mahalna sakumaha bae oge ari masih kabayaran mah teu naon-naon. Nu penting mah anak urang bisa cager. Mang Kosim ngahuleng eleh omong kacemes ku pamajikanana. Mang Kosim satekah polah nolak kana kahayang Nabi Anah pikeun menta bantuan dukun anu lepus teh lain kunanaon tapi naku sabab sieun katohayan. Lamun anakna lain gering ku panyakit atawa akibat labuh tapi na ku sabab lelembutanana sawareh dibawa ku Dewi Makarawati. Kumaha lamun akang minang saraya ka Aki Darsan bae nah? Aki Darsan mana Kang? Urang Cikaso teh lain anu pernah nginjem duit ka urang harita. Tah nya Aki Darsan urang Cikaso teh nah? Har, kumaha ari akang? Apanan Aki Darsan mah tukang urut domba Kang. Sawaktu ka dieu ge dipentan tulung ku akang ngurus si jeliteng domba hideung akang teh anu harita ti poros sukuna dina kandang. Enya, tapi nya saha nu nyaho manehna ge bisa ngurut si Dewi tapi ka bisa cager deui. Ngaco akang mah ku tukang urut jalma bae anak urang taya parubahan. Komo diurut ku tukang urut domba. Ngaranna ge narekah nah. Jojodoan sanu nyaho anak urang jodona cager ku Aki Darsan. Teu, anak teu satuju. Lamun akang nyaah kasih Dewi jeung Anah, ayeuna keneh akang kudu indit nepungan Bah Kohod di Padalarang bawa ka dieu pikeun ngubaran anak urang. Ajak si Usro pikeun maturan akang. Nah make ngajak si Usro sagala. Bisi akang na luas leos ka mana bae ke alesan Bah Kohodna eueuh di imah atawa mawa jalma lain Bah Kohod. Pokona ajak si Usro Kang. Teu tarusah nah. Akang ayeuna keneh rek ka Padalarang
pikeun nyumponan kahayang Ana. Ulah salempang, akang bakal mawa bah kohod asli. Barina lamun mawa si Usro, akang hese ngabonceng bah kohod na atuh. Pan motor Vespa mah ukur bisa ditumpakan kuduaan. Nya atuh teu naon-naon teu mawa si Usro ge. Tapi awas, lamun akang tepi ka ngabohong, loba alesan sarta teu mawa bah kohod, anah marek indit ti imah, titirah di dulur bari mawa si Dewi. Is, ulah kamana bae ari nyarita teh nah. Tenang, akang bakal mawa bah kohod. Geus akang rek siap-siap pikeun ngajemput bah kohod. Mang Kosim cengkat tuluy ngaleos ka kamarna pikeun salin baju. Saterusna indit tumpak motorna pikeun nuju ka Padalarang. Gancangna carita, wanci tunggang gunung Mang Kosim geus mulang deui bari mawa bah kohod. Bah kohod teh saurang lalaki umuran 60 tahun anu pangawakanna jangkung badag. Buukna jabrig satak-tak bari geus semu kulawu sabab geus lobah wisan. Kumisna baplang sangga dulang, sarua geus 2 warna, janggotna mah rada pondok. Make papakean kawas jawara, make baju jeung calana pangsi warna hideung, sarta make iket sirah tina kulit maung. Dina ramona rembel batu alis sagarde endog puyuh aneka warna. Geulangna geulang akar bahar sagarde indung suku. Make kongkorong tali hideung anu babandulna kain hideung anu dijait ngotak. Kawas kalung cacingeun pikeun budak. Eusina biasana isim atawa wapak alias jimat. Lamun nyarita ngageleger handaruan kawas Bimalodra. Saha ieu teh anu geuringna? Oh, ieu anu geuringna. Hayu atuh urang pariksa di kamar. Cek bah kohod ka Bi Anah, tuluy nuntun Bi Anah nuju ka kamar. Bah, lain eta nu geuringna bah. Pamajikan kuring mah cager bah, teu kunaon-naon. Cek Mang Kosim bari nyekelan leungeun bah kohod. Oh, ieu teh garwa juragan. Mani dontok kieu. Hebatlah juragan, hampura. Kaulah salah sangka. Cek bah kohod bari sungar sengir. Bi Anah narik Mang Kosim dibawa ngajauhan ti bah kohod. Kang, bener eta teh bah kohod? Harewos Bi Anah ka Mang Kosim bari panonna mah nitenan ka bah kohod. Bener nah, daek sumpah akang. Teu salah jalma eta anu ngaranna bah kohod teh. Walon Mang Kosim malik ngaharewos. Nah geuningan potonganana mani kawas begal atawa rampok kitu Kang? Poa akang salah mawa? Memang kitu ayana nah. Baheulana manehna teh jawara kahot, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk. Ceuk tatanggana mah kitu. Manehna memang bah kohod. Jawara anu geus kolotna jadi dukun. Naon, kalah kaharewosan duaan bae atuh. Ari teu butuh kaula mah geus kaula balik deui bae ka Padalarang. Ceuk bah kohod rada kasinggung sigana mah pedah tuan rumahna kalah haharewos bae bari ngawaskeun ka dirina. Ulah bah, hampura bah. Pamajikan kuring mah lempeuh yuni bah. Teu kaop nempok kumis baplang. Sok muriang teu pupuguh. Nu geuringna di kamar tengah bah. Hayu urang pariksa. Cek Mang Kosim bari tuluy ngiringkeun bah kohod ka kamarna Dewi dituturkeun ku Bi Anah.
Bah Kohod asup ka jero kamar Dewi nangtung di sisi ranjang. Panonna anu bolotot neuteub Dewi anu ngalempreh teu walakaya. Ngadadak Bah Kohod ngagebrag sisi ranjang ku dampaleungeunna anu rubak. Brak! Atuh Mang Kosim jeung Bianah ngarenjag reuwas lain di kieuna. Sedengkeun Dewi mah tetep cicing teu usik teu malik. Ucing reuneuh kadal meteng domba kawin munding anakan bala kasadut prot. Bianah ngagerewek bakat ku reuwas. Kunaon bah? Kalah ambek-ambekan kitu abah mah. Ceuk Mang Kosim bari ngusapan dadana anu ngadadak ngageber. Ampura. Lain abah ngahaja ngareurewas juragan, tapi abah teh ngetes anu gering. Nyata, nu gering teh lain gering biasa ieu teh. Sabab panca indrana kabeh teu fungsi. Teu katempo rasa reuas saeutik ge tina paromana. Walon Bah Kohod bari ngusapan janggotna. Maksud abah teh kumaha? Si Nyai teh kunaon, Bah? Bianah nyarita sanggeusna rada leler karuasna. Pangajiana mabur ka jauh. Lelembutanana sawareh ninggalkeun ragana. Lamun diantep bisa temulang deui. Untung juragan kaburu panggih jeung kaula. Lamun henteu moal salamet ieu budak teh. Bianah molohok reuas deui. Kualonan ti Bah Kohod. Sedengkeun Mang Kosim rada rungah ringeuh, rada paur lamun Bah Kohod apal kana kajadian anu sabenerna. Bah, tulungan anak kuring, Bah. Cageurkeun anak kuring. Ceuk Bianah. Tenang juragan istri. Abah bakal narekah sakuat tanaga pikeun ngubaran anak juragan. Wayahna sadiakeun parupuyan, kembang 7 rupa, minyak misik sagendul, menyan bodas sakeupel, oge cai herang sabotol. Sumuhun, Bah. Keun kukuring bakal disiapkeun. Bianah ngaleos ka dapur, labas ka goah. Di goah teh loba barang-barang kawas kitu. Sabab paranti nyimpen kaperluan sasajana Mang Kosim. Jadi Bianah teu hese pikeun nyumponan kaperluanana Bah Kohod. Teu lila ge sakabeh anu dipentak ku Bah Kohod geus ngabarak dina nyiru leutik anu harita disanghareupan ku Bah Kohod. Bah Kohod sila mani rekep nyang hareupan parupuyan anu marung hurung. Sedengkeun Mang Kosim jeung Bianah diuk di satukangeun Bah Kohod. Bah Kohod nyang hareup kana ranjang anu ditempatan ku Dewi. Leungeunna anu badag ngarames menyan bodas, tuluy menyan diawurkeun kana parupuyan. Purupus bual haseup ngelun mulak minuhan kamar seungit menyan saharita nyambuang. Gorolang Bah Kohod maca jang jawokan. Tung si malagantung, tong si bango tong, jajab panghiap ingsun tepikeun panggupai kula. Kabudak anu keur nganjang ka alam lana, ka anaking anu keur ulin ka alam gaib. Congklak cingklung blak sedek, murub mubyar lawang salah mingkem, mulih ka jati mulang ka asal, ka jasad anu sampurna, pangbalikan anu saestuna. Hei, si budak leungit, Neng Dewi binti Kosim, mulang kasarakan, mulih karaga wadag hidup.
Cing gobang gocir anu nyengir kacing cirihil. Cing kacelak puculuk anu nurut ka bandang nyawa. Prat pret prot ulah tepi kaporotan. Samsim sem ulah tepi kasorean. Hiap mulang su. Hiap mulang su. Hiap mulang su. Mulang karaga hidup. Mulang ka alam pawayangan. Rob sinerop nitis manjing kersaning Gusti Hyang Widi. Puah, 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 puah. Cai dina botol ditiup 3 kali ku Bah Kohod. Tuluy botolna diangkat kana luhureun parupuyan anu terus ngelunkeun hase podas seungit menyan. Bah Kohod cengkat tuluy ngadeukeutan kana ranjang. Bi Anah jeung Mang Kosim nuturkeun di satukangeun Bah Kohod. Cai tina botol anu geus meunang marancahan dikucurkeun kana leungeun Bah Kohod. Tuluy dicecehkeun kana embun-embunan sarta beungeutna Dewi. Ngadadak panon Dewi beunta molotot. Tuluy ngaburileng nu katembong kiwari ukur bobodasna. Korejat. Dewi ngadadak ngorejat hudang. Nangtung di luhur ranjang bari nyikiki. Sorana mata kukurayun. Bah Kohod mundur 2 lengkah. Kitu oge Mang Kosim. Sedengkeun Bi Anah kalah ka maju rek ngagabrug Dewi. Dewi anak king, syukur geus bisa hudang. Cager wi, cager. Langkah Bi Anah dihadang ku leungeun badagna Bah Kohod. Mundur juragan istri, nu datang makhluk sejen ieu mah. Ceuk Bah Kohod ka Bi Anah. Mang Kosim gancang ngenyang Bi Anah, dipaksa ngajauhan ranjang. Saha anjeun? Makhluk ti mana anjeun teh? Sentak Bah Kohod ka Dewi anu harita masih nyikikik seuri bari nulak cangkeng. Seurina ngadadak eureun leungeun kencana nunjuk ka Bah Kohod. Wawanian anjeun Kohod rek ngarebut ieu budak. Ieu budak teh geus jadi milik kaula. Bah Kohod karung tapi tuluy nyarita deui. Sangunahna bae anjeun ngaku-ngaku sok kabeh makhluk di alam dunia mah lain bogana makhluk deui, tapina bogana Gusti anu Maha Agung kaasup kaula oge anjeun dedemit. Anjeun antang ka kaula Kohod. Anjeun geus bosen hirup di alam dunia ha? Lamun masih hayang panjang umur, gancang nyingkah ayeuna keneh. Balik ke tempat anjeun atawa anjeun bakal sakalian dibawa ku kaula. Bakal dijieun patapakan di pawon karaton kaula. Sangeunahna anjeun nyarita dedemit. Masalah pati mah ukur Gusti anu nangtukeunana. Anjeun anu kudu nyingkah tiraga ieu budak atawa anjeun bakal dimusnahkeun ku kaula. Tembal Bah Kohod taya kasieun. Ya. Dewi gegerem tuluy awakna ngalayang di luhureun ranjang. Blesak. Dewi ngablesat bari 2 leungeunna ngarah kana beuheungna Bah Kohod. Gep. Bah Kohod dicekek ku 2 leungeunna Dewi. Bah Kohod euleugeg bari 2 leungeunna nyekel pigelang leungeunna Dewi. Sanajan leungeun Bah Kohod jauh leuwih badag dibandingkeun leungeun Dewi, tapi Bah Kohod teu bisa ngaleupaskeun cekekanana Dewi. Bah Kohod katempo kunyam-kunyem tuluy niup kana beungeutna Dewi. Wah. Dewi ngajerit cekekanana leupas.
tuluy awakna meceleng ka tukang labuh kana luhur ranjang. Bah Kohod ngusapan beheungna bari ngatur napasna. Tuluy manehna kunyam-kunyam mapatkeun deui jangjawokan pangnyilar jurig. Bah Kohod niup deui ka arah Dewi anu harita ngadepong dina luhur ranjang. Dewi ngablesat kana lalangit kamar. Leungeun jeung sukuna nempel kana lalangitan kawas cak-cak panonna buringas neuteup kana Bah Kohod. Bah Kohod nyabut keris eluk 7 anu dibawa ti imahna. Seret, keris ditempelkeun kana tarangna. Bari kunyam-kunyam tuluy eta keris teh diacungkeun ka arah Dewi. Dewi muringis kawas anu sieun. Bah Kohod nyentak bari ngarahkeun congo keris ka Dewi. Turun, tinggalkeun raga eta budak atawa anjeun bakal musnah ku ieu pusaka. Dewi murungkut tuluy ngarayap kana tembok turun deui kana ranjang di hareupeun Bah Kohod. Bah Kohod ngadeuketan ka Dewi bari kerisna terus diarahkeun ka arah beungeut Dewi. Sieun nya ari rek dimusnahkeun mah. Keris naga beluk teh sakti mandraguna sakabeh siluman taluk kana pusaka kaula. Ceuk Bah Kohod bari nempelkeun tungtung keris kana sirahna Dewi. Dewi ngeluk tungkul kawas anu bener-bener sieun ku eta pusaka. Ayeuna gancang tinggalkeun raga ieu budak. Tuluy pulangkeun lelembutanana atawa kaula bakal bener-bener ngamusnahkeun anjeun. Ceuk Bah Kohod bari nulak cangkeng ku sabelah leungeun. Bah, moalna naon, Bah? Pawur eta keris bisi nojos anak kuring, Bah. Ceuk Bianah ngawanikeun nyarita sabab melang kana kasalametan anakna. Aduh, hahai tot. Waktosna pamirsa dulur dangu sadaya teu nyekapan emang cekapkeun heula ieu cariosan semet dieu mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah sahingga urang tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Teu kirang-kirang emang nyuhunkeun di hampura sapertos biasa mugia dulur dangu sadaya teu bosen tina sagala kalepatan oge kakirangan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu endahna nu bagusna nu saena urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.